timbalan kaulanu dina harti bakal badami jeung anu penek tapi bisa mapakan mega sirahna bakal konteks salilana moal dijauhan moal diangangan asal ku anjeun diwawuhan laras timbalan kaulanu nya bersihkeun hate unyuk sumangga dina kitab Al-Qur'an we kitu anu sok diaji ku urang ieu 6.660 ayat 836 ayat eusi tungtung ayat nu 836 untuk orang-orang yang berpikir Allah iya nah teu mikir atuh anak cara katiba ingetan cahayana bodas data sawala ngidul cahayana hideung pada jayanya ngulon cahayana koneng maga batang ngalor cahayana beureum lajeng deui sadina tutug sadina sapengi tutug sapengi nyuk ciruk galur nu kapungkur mapai riwayat baheula dina zaman para wali dina mangsa nyebarkeun agama Islam ngange perantawisan wayang nya wayang anu ngange silip sinir siloka sasmita sareng simul buareun zaman kiwari margi wayang nganung perlambang hirup manusia nu gelar di pawenangan buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul kalayan di pireus yap ka dieu kaharep kase tawanun eyang wayah dalam nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabakti wayah dalam konyuk dampal panjenengan persayang hidup kawanun pujastuti hidup ditampi kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pundehing mastaka kalih perkawis mugagung so cukup lumur jemarahapun tenanu katedatina naon rupiah kakumawan tunan eyang hog saling maklum cu kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi incu teu dipenta ge geus leuwih ti heula sok nuhun kaulanun katilu perkawisna purwa panjenengan pangresa eyang aturanan teh aya pikir saeunaon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun kieu sabenerna mah purwa hidup dina waktu ayeuna disaur dina waktu nak diundang dina mangsa nak diangkir dina wancina teh nyaeta aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan keur kapentingan hidup anu dina waktu ayeuna sasat hidup teh geus remaja putra geus jajaka geus gede malahan disebutna oge ku batur mah geus dewasa timalan kaulanun geus pulang anting boh randa boh parawan ka dieu nu barang kirim penyanyi dangdut oge gugupai ka hidup teh loba bojang nu ngahlaran jigana loba awewe anu sok ngaleketek kana hate ulah waka gurung gusuh kanu kitu gampang nu kitu mamalahan awewe mah loba
timbalan kaulanun ngan sagedengeunana ti eta jeung saterusna kudu kumaha lamun hidup rumah tangga jeung kudu kumaha cara milih pi pamajikaneun timbalan kaulanun ya laras kaulanun tayu agama bakal ngabejaan nu matapek tetelepek kakolot ka kiai ka ajengan kasaluhureun sakur aya nu mere beja teh gugu tapi dina harti nu positif timbalan kaulanun kitu cara jeung katangtuan budak ngora nyaeta kudu cililentaheun jeung kudu alewo bisi sesat di jalan cek barudak ayeuna mah kurang tatanya teh malu bertanya teh sesat di jalan nanya mah nanya naon bae anu sakirana batak nguntungkeun ka diri hidup nguntungkeun ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin jeung aya guna oge mangpaatna pikeun kapentingan negara jeung bangsa timbalan ulah ngaheulakeun gengsi timbalan kaulanun ulah ngaheulakeun gengsi jeung ulah ngaheulakeun overacting ngaheulakeun over di hareupeun umum dina harti pupujieun karunya cu ameng sakali-kali ka kota timbalan kaulanun nu matak dina lembah dieu bagja barina sugema kolot ku nempona anu jadi incu dina waktu ayeuna can tetelenen ka awewe bagja teangan heula elmuna sabab pangeran moarek nangeui ti bongkokna sabab pangeran teh ngayakeun teh jojodoan moal ewuheun timbalan loba anu rumah tanggana baruntak loba anu rumah tangga na ansur alatan tadina introspeksi grafik alatan naon alatan teu daek teh tatanya milih pi pamajikan nu kumaha loba nu awet rajet jeung sajabana timbalan kaulanun cekolot baheula teh macing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya nenyo bisi kaduhung jagana ai nuturkeun karep nafsu manda nu kumaha-kumaha oge hayang ka sorang kawin mah kudu sakali mimiti jeung pamungkas pun munguh nafsu hirup di alam dunya entong borong hidup budak ngora iya enya mun kongang mah ka sadunya awewe teh hayang kaubek sanajan bari jeung geus Desember ieu awak ai nafsu mah Januari keneh gitu timbalan kaulanun munguh nafsu cuk ngan si inget geuning cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam derma ukur wawayangan bae anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan nya diri nu bakal kacing cirihi dina surat wal asri garapek baca demi waktu panusa bakal pinangih jeung karugian waktu nu mana waktu kabeh keur dieu keur ngalieu keur ngalamun keur jadi pejabat keur jadi tukang tani keur jadi tukang dagang kabeh bakal pinangih jeung karugian mun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan sareng katakwaan eta nya
dawuh kaula nun ulah lepas tina agama lamun boga maksud naon bae oge tanyakeun ka kiai tanyakeun ka ajengan loba pasantren ulah gengsi timbalan ulah nya dawuh kaula nun ieu sabab naon heuda moal lila urang teh di dunya teh saliwat di dunia timbalan kaulah moal lila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun Jawa maot pingaraneunana timbalan naon anu kudu ditinggalkeun amal perbuatan naon bakal kabawa amal perbuatan deui ilmu nu diamalkeun sareng harta nu dibagikeun kanu hakna deui anak soleh tuh anu bakal ngajamin kasalamatan hidup teh timbalan eta geus dicatet kahadean mah ti baheula oge geus dicatet dina skenario pangeran dina kitab-kitabna maha benar Allah dengan segala firman-Nya cenah geuning naon anu maha benar teh eta firman-Na anu ulah dimang-mangan deui anu ulah ragu-ragu deui kana eta agama tong cang saya asal keur nu mikir reungit dirizkian komo urang anu akalan timbalan kari mikir ulah ngagugulung kabingung ulah digalak sakoe ku kasusah ulah luhlah hilup tetapi eta jag-jag anu aya di awak hidup oge eta teh mangrupakeun rahmat keneh ti pangeran jag-jag gunakeun otak pake mikir ulah pondok pangharapan loba liang teh timbalan kaulah liang pikeun kahirupan anjeun kahuripan anjeun asa daek mikir ngan ulah nuturkeun gengsi ulah nuturkeun era lawang kabagjaan teh loba ngan syaratna nya kitu ulah era tatanya cing ayeuna eyang dek nanyakeun kanu jadi incu timbalan geus nepi ka pelebah mana napak hidup ilmu teh mangga kaula nu naon pangna urang manusia hirup di alam dunia kudu mikiran perkara akhirat supaya uning ngawe engke naon atuh eyang pangna urang kudu mikiran perkara-perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia supaya bener di dunia kumaha upami bener di akhirat naon guna nak bener di ditu da moal aya peunteun di dieu di dunia leras jadi pangna urang kudu mikiran perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia tah ayeuna yang dek nanyakeun deui jelema nu kumaha nu bener di dunia teh jelema nu bener di dunia mah nu tara salah eyang geus yakin eta jawaban yakin moal bisa dirubah moal kumaha lamun disusul mangga jadi jawaban hidup jelema anu bener di dunia teh anu nu tara salah ta ayeuna ti mimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reuai jelema saha jelema na nu tara salah cika
sabab jelema mah tungkul tempat kaleluputan tanggah tempat kalalepatan semenit ganti sajam robah janji sore rajen tara kapake isu sabab teu cicing dina hiji martabat tetep kakeunaan ku Allah gingsir. Oh atuh lepat tageuning ulah ama ulah eyang nu nyalahkeun teh sabab lamun disalahkeun ku eyang hidup bakal tersinggung. Salahkeun awak maneh ku diri anjeun mun nya eta salah. Laras ngaku ngangken aing ngaku mah moal berat. Ngaku yen diri hidup jawaban salah ngangken aing ngaku mah ngaringankeun kana dosa hidup. Jadi anu bener di dunya teh nu bener jelema di dunya teh lain nganung harti nu tara salah tapi jelema nu bener di dunya teh anu daek ngomean kana kasalahanana akibat tina daek ngomean kasalahanana manehna jadi husnul khotimah tuh geuning gorehel we nya timalak kitu entong make jeung bingung maneh ngalakukeun dosa anu katukang asa ti ayeuna ti detik ieu ti menit ieu janji tekadan niatan maneh dek babalik pikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain nganung harti nu aya maot nu aya nu maot wungkul tapi prakti ayeuna asa ti Allah mulang ka Allah teh ayeuna gunakeun ayeuna pigawe lamun urang dek neungeul batur eta peureup asupkeun deui kana saku ulah tulus eta migawe innalillahi ti ayeuna keneh abeh engke akhir kaituna lempeng. Oh gitu nya timalan tuh kitu kasih. Jadi jelema anu bener di dunya teh anu daek ngomean kana kasalahanana tah kitu. Lamun hidup teu nyaho omean esa si teu nyaho teh eta si bodoh teh kumaha nu tadi deui balik deui tanya cirina manusia nu iman takwa ka pangeran anu daek ngawurukan jeung diwurukan. Oh gitu nu daek ngalaksanakeun salat pokona cinekna anu 5 waktu upami nu tara salat nu kitu mah sapi pek tatanyakeun ka sararea da sapi mah tara salat nya tah kitu lamun nek nyarita nu sabenerna domba sapi tara salat. Jadi jelema nu tara salat teh sapi lain jelema kade ulah make jelema tah ngomong teh lamun ngomong hukum nu sabenerna timbalan sabab lamun ngomong dina hukum nu sabenerna teh bisa dipertanggungjawabkeun lain jelema nu tara salat sapi lain nu tara salat eta sapi ngarti teu oh sungguh oh kitu dupi jelema oh sok jelema mah cenah sakapeung saminggu wungkul sakali teu naon da osok cenah acan mineng heuh acan tah mah teu kudu dipikang ewa timbalan kaula nu tah kitu kasep nya laras eyang bagja hidup dina waktu ayeuna tah geus kitu ayeuna dek nanya kana hate hidup naon nu jadi marga lantaran pangna hidup mung boga pamajikan atawa teu beger-beger acan nah patah hati nah kungsi mangika nyeri sanes kaula nun naon sakumaha kasauran eyang teh naon
upami can gaduh gawe mah putra teh oh eta anu jadi pager teh halus hartina eta teh mikiran waktu nu bakal datang halus dina harti hidup geus koloteun jadi hidup teh hayang boga gawe timbalan kaula nu kinten-kintenna kedah ka mana putra teh ama ngalamar dina waktu ayeuna margi nguping-nguping teh cenah kedah gaduh artos seueur kangge sugak sogokna kadang-kadang panyogok abus digawe teu tulus da ari oknum masuk aya bae ngan kade eta teh lain ti pihak pamerintahan teh nu kitu teh oknum timbalan kaula nuhun nah cenah ka nagara bet loba oknum atuh tong borok ka nagara da ieu mah geus jadi alam naon kaula nuhun bapa tani melak peuteuy teh jeung hileudna di mana geus peuteuyan ti jero peuteuy bet aya hileud ti mana jalanna cing ti mana cacak peuteuy barang leutik komo ka nagara namarukana dina awak maneh eueuh oknuman sok panasan ku milik batur teh oknum nya timbalan nu mata ulah wa nuduh kanu jauh teh cuk nya awak maneh kade bisa jadi oknum timbalan cacing jadi guru ti oknum nu ayeuna geuning diomongkeun geuning goreng kade maneh mun dipercaya ku masyarakat kade cing hati-hati timbalan kaula nun di mana-mana anjeun engke diuk dina kursi dipercaya timbalan tadi dinya bakal leuwih berat puasa maneh kueyang kamari dititah tapak dina guha di leuweung di reuma dititah puasa alah ti kukuna teh mah kecil dek kuat dahar kuat teu nginum kuat teu dahar oge da uwahakaneun aya dina guha mah timbalan pantes dek kuat oge tapi wayahna lamun maneh dipercaya ku masyarakat ke diuk dina kursi tadi dinya bakal leuwih berat puasa cing inget anjeun cing kuat seolah-olah puasa di restoran tadi dinya timbalan kaula nun urang balikan deui naon dongeng nu ti heula naon lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan lampah beunteur geuning ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan tuh loba kajadian jelema paduli duit rakyat paduli duit negara dileg-leg gue telus marukana moal ngait beureun kana ti corona oknum-oknum teh tah eta bisi maneh jadi oknum kajen ngajedog di dieu sanggup keneh ngagajih maneh timbalan kade cing bener-bener aja jadi panutan masyarakat di mana-mana engke dipercaya ku masyarakat ku negara timbalan kaula nun mudah-mudahan bae tah katarik kataji kapati-pati ku ayana anjeun hayang boga gawe kumaha lamun hidup ayeuna dituduhkeun ku eyang kedah ka mana kaula nun kumaha lamun digawe ka astina sanggup ka astina sanggup ka astina aduh upami leres mah eta teh ka pi anak sae kaula nun
tapi anak hidup teh ngan kade cing inget di negara Astina ayeuna Raja Astina anu dina waktu-waktu ieu teh geus narima adipura ti dewa nyaeta dina ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara na teh istuning bener-bener gawe rancage jeung aparat nu sajena oge jeung masyarakatna dina harti geus ngahiji antara kesatuan jeung persatuan bangsa di eta nagara kade cing hati-hati ti lapisan masyarakat kabeh geus aud milu saur manuk dina mangsa gawe rancage ningkatkeun dina sagarupa widang pangwangunan timbalan rupa-rupa hadiah ti dewa anu geus katampi ku perkesit taku anjeun dina waktu ayeuna prak geura bantu sakuat tenaga supaya leuwih ningkat dina sagarupa widang kagiatanana gunakeun ilmu panemu jampe pamake ti kula dina mangsa ngabdi ka nagara jeung ka bangsa unyuk sumangga kaula nun sanggup timbalan syarat satria weh omat kade anu opat diantawisna hiji satria kudu jujur dua satria sepiing pamrih rameing gawe katilu satria nyaeta ulah borangan kaopat satria ulah ngaluarkeun si mata sanajan sakumaha menang peristiwa kumaha pami kalabetan sireum beda deui atuh tama sing balik ngomong teh nuhun eyang sakitu jujur dina harti ngadek sacekna nila saplasna timbalan ulah borangan timbalan jeung anjeun dina mangsana nying hareupan kaprihatinan kumaha bae oge kade ngamun kapihlaan ku cimata dina harti maneh geus kapihlaan gugur ta tapi mikir hasil ayeuna teu hasil ayeuna isuk teu hasil isuk pageto teu hasil pageto amat teu hasil pageto amat usahakeun cing nepi ka hasil di mana naon rupa rencana anu matak mawa bagja dunia akhirat timbalan kaula nu ulah putus asa ulah aras subaha nampi nuhun kaula nu kinten-kintenna iraha wayah dalam pikeun lumampah waktu anu saya pikeun dedeuheus ka Mas Putra Prabu Perkesit waktu ieu waktu leuwih hade ayeuna yang ayeuna nampi nuhun kaula nu mudah-mudahan bae atuh angsa damel sapareja eyang nu dikantun cing salamet wayah dalam oge pon kitu deui nya mudah-mudahan jadi rek ayeuna ini timbalan pek dupi modal mah bersihkeun hate timbalan kaula nu bersihkeun balik deui kana pitrohna lain geus bulan puasa wungkul balik kana pitrohna teh tapi ti ayeuna sok wangsu deui kana pitrohna teh kumaha balik deui kana kasucian ieu modal ieu urang syariatan ku oroknya cu timbalan orok budak timbalan tah eta budak teh bersih sabab naon kateranganana kulu mauludin yuladu ala fitro yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih timbalan lamun nu bersih mah orok teh diaping dijaring disusuan dihuapan diais ditimbang diogok oh gitu talamun maneh hayang diaping dijaring diogo diwowoy pek geura balik deui kana kasucian laras kaula nu
nya timbalan sanajan ngaluarkeun kokotor inung bapa tegeleuheun di mana budak geus rada gede geus ngolonang eta orok teh di mana kokolonangan dina luhur dipan di mana rek kasisi geuwat ku inung bapana dirontok nanakeun di aping. Coba lamun ayeuna anu geus kumisan buligir dina dipan heug kokolonangan ceuk batur teh itu nu gelo cenah tuh. Ya, timbalan tah lamun anjeun hayang bener-bener hasil dina sagala rupa widang anu dicita-cita beresihkeun heula hate lamun teu kitu wayahna loba cuaca goreng dina hate moal bisa timbalan cuaca goreng leres disyariatan deui itu di hiji nagara anu mecelengkeun satelit ai satelit teh nyaeta purah ngamonitor anu ditujuna tapi moal bisa komunikasi eta satelit tanpa aya radar tidak radar karena TV leres bray weh Amerika bisa kadeuleu jarak anu sakitu jauhna timbalan sakedet netra kadeuleu nepi ti urang ti ditu ka dieu tapi lamun cuaca keur goreng kana TV-na bakal runyem loba sireuman beberebetan jeung sajabana nu matak lamun ti dituna suci datangna ka dieu nu dari mana suci radarna yakin bakal diebrehkeun dina sagarupa widang naon rupaha anu teu kahontal ku akal manusia akhirna bakal ngocoblak sorangan nyarita jeung gaibna timbalan kaula nu dina harti bakal badami jeung anu penek tapi bisa mapakan mega sirahna bakal konteks salilana moal dijauhan moal diangangan asal ku anjeun diwawuhan laras timalan kaulanu nya bersihkeun hate unyuk sumangga hatur nuhun mugia wae naon rupiah eta patwa teh jadi jimat parepeh kangge wayah dalem yang mudah-mudahan rupina bade ayeuna lumampah kaula nun bra lumampah jeung lumaku jigra init kase wah as bade ngantunkeun entong make jeung kitu keun da kege pangindeuy amit kaula nun pencu taliti hati-hati tahan banting pangih jeung jelema temongkeun ka apesan diri ulah ujug ria jeung takabur timbalan kaula nu lamun aya tulunganeun tulungan geuwat leres kaula nu pek kasep moal cilaka jeung betot-betot teh meureun jeung kamelang liuk deui oh da ai teu kitu mah moal aya pangalaman meureun nya kanca keun lana ulah kurung batok budak teh cung atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe wilujeng ngadangukeun aya menak deuleu itu mangga lingi para catrik sok nalaheur cai ka itu Nyai Ujang alhamdulillah wa syukrulillah
Dina zaman anu keur mejehna harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan dikersakeun loba barudak anu ngeureuyeuh nyuprih pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu sok sanajan beja geus nepi kana ceuli dipuseur dayeuh mah ucu cenah bejana make jeung aya geng-gengan sagala Kacan tawuran nyusupna narkoba ekstasi geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung geus pugu miras deudeuh nagara dek dibawa ka mana nagara dek dibawa ka mana ieu rakyat dek dikumahakeun didenge-denge dina TV dina radio nu dakwah loba tapi kajahatan beuki meuweuh abong natrat dina ayat-ayat yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema urang ngadoa kansa mudah-mudahan anu teu areling cing buru-buru eling era urang boga nagara diseungseurikeun ku nagara-nagara nu sejen borok mah urang teh boga nagara anu disebut negara agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi naha atuh tingkat kamiskinan panglobana malah ngerakeunana teh deui eta tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nyaah negara bisi teu percaya tanyakeun tu ka Ebit coba tanyakanlah kepada rumput-rumput yang bergoyang sampurasun ki rampes sareng saha mena kaula wae saha teh di mana bade angkat ka mana mulih di mana mangga antos ieu patempatan dugi ka endah kieu aki laras dabonganna nu pangheulana ngacung teh manusa bumi cai angin seuneu teu sanggupeun ngurus dunya nu ngacung teh manusa tapi geuning kalah ngaruksak heukeun bae can areling mudah-mudahan ka hareup mah geus kalengitan jati diri bangsa urang teh salarasna daun leungiteun mun gunung geus gararundul mun pasir geus palulistir walungan saat tinggal limbah nakulang enak teh laras urang ngeureuyeuh kaula mah bari ngomean di dieu kasep tau kata haji kaula laras tak geuning kitu menak tau ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri leres leungiteun jati diri
Teuing dibawa ka mana? jadi bangsa geus teu kaopan teu payaan Ya. Bener. Ai kurum titiran. geus dijajah ku dirina pribadi Eta. nyaeta nuturkeun hawa nafsuna padahal katerangan natrat Genre natrat itu. innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta ceuk kacamata agama pangletikna nyaeta back to basic balik ke asal reformasi kembali nyaeta kana asalna reformasi teh teu beda ti manuk ngabring gini tak anu sawareh misahkeun maneh Menerikeun maneh malah. tah dihareup ngahiji deui ta eta reformasi teh Larat. Nu mata kula salah harti reformasi teh. Da kuduna mah baralik deui ka asal ieu teh. Mun balik deui mah kana undang-undang. Da ieu mah undang-undangna loba diamandemen bari jeung eueuh realisasina. Ieu. Salah saha? Salah saha. Ieu teh sabenerna bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Jadi bongan Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Raja teh geus eueuh wibawaan. Geus leungit komara. Leungit kepercayaan. Benar. Iya. Saha ai raja teh? Saha rakyat? Ini rakyat sempurna. Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Eta. Leres? Iya. Beh dieuna republik. Kembali publik umum. Balikeun deui ka rakyat geus sok. Asa ti rakyat untuk rakyat dari rakyat oleh rakyat. Jadi untuk rakyat kene. Da ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur saku maranehna mararadet ti malang. Benar eta pikiran. Lain marukana moal malalodar meureun. Ti malang. Kade cing inget di malam kakasih Allah teh aljama hartosna jama teh bareng loba nepi ka kolot urang mah geuningan kokohkeun persatuan jeung kesatuan. Di lain sisi kudu kokoh persatuan jeung kesatuan, di lain sisi rakyat dipisah-pisah Ya. Pisah-pisah wadah. supaya ulah ngahiji dipisah itu golongan itu, ieu golongan ieu, itu partai itu, ieu partai ieu. Urang nama matang kacau ya. Tong dina politik di pamarentah geus misah-misah, ieu mah geus patongong-tongong, geus pagirang-girang tampian. Ku ngaran-ngaran bersatu mada gajah oge ti gubrag tak ku sireum Ini teh kudu lembut kata teh. ti malam Segede kitu. garasok balikeun kana diri sorangan ku ngahijina ngamuara dina hiji rasa da bangsa urang teh lain dina rasa ieu teh karek nepi kana rarasaan. Name dugi kana rarasaan kumaha? Sok. Ai panon poe biji ti mana? Ti wetan. Tanyakeun ka umum. Ti urang biji panon poe teh ti wetan pasti. Ti wetan.
tah kitu cek umum teh. Iya. Padahal cek ilmiah mah da panon poe mah teu biji da bumi nu muih. Leureuh. Oh, geuning eta. Sendara rasaan teh biji tah. Jadi bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna. Jadi akhirna jati kasilih ku Junti. Waduh, iya nya ki. Ulah lalawora. Karek nepi kana rarasaan. Karek nepi kana rarasaan. Rarasaan teh asa pang benerna. Rarasaan teh bakal salamet ngalakukeun kitu teh. Rarasaan teh asa pang kawasana. Pang nomor hiji. Asa pang baju beusina. Leres. Hapunten menak ya. Jo ngecebrek we aki. Is sasae malah. Ta eta karek nepi kana rarasaan teh. Boh dina agama mun asa pang kasawargana, mun asa pang balegna nih. Depan asa dipang aku di akuna. Asa pang dekeutna. Asa pang dekeutna. Bener gitu. Tau. Kade. Lamun balik kana pokok. Back to basic teh anjeun. Memeh sagede kitu, sagede kumaha heula. Budak. Tuluy balikeun ka asa. Orok. Tuluy dina jero patuangan ibu. Tuluy indung can kawin jeung bapa maneh disebutna gadis. Bapa maneh, bapa hidup bujang. Tah, bapa hidup keur bujang, indung anjeun keur lanjang, anjeun harita inget teu? Henteu aki. Oh, teu ingetnya? Henteu. Laras? Henteu. Nyaan teu eling pisan? Henteu. Bener? Iya. Sikan urang udag. Sobi. Tah harita basa teu inget anjeun hayang dahar henteu? Henteu. Hayang minum? Henteu. Tunuh? Henteu. Hanaang? Henteu. Lapar? Henteu. Geuning eta inget. Geuning eta nyebut henteu. Allah nya nya ki. Marukan samaru kumaha. Hayang baheula kadunya henteu, mung henteu. Tak geuning eta inget. Tah balik deui kayaknya di dunya mah ulah hayang komo mung geura sok. Ulah hayang komo mung, heudah hayang mah nafsu jeung mung. Na pangeran anjeun teh eta kitu. Allah. Apan diwajibkeun ikhtiar eta mah. Pan kaseretna ge panginten tina hayang tina mung lain. Daun pek rasakeun. Sok tapakuran heula. Da lain tina hayang, tina naon. Anjeun rek nginum tina hayang, ya hayang nginum lain naon hanaang. Da wajib teh mah ikhtiar. Hayang ka sawarga hoyong. Hoyong. Tah sawarga mah lain keur nu hayang. Ongko ditawarkeun ku aki. Jawabanana. Heuh, hayang ka sawarga hoyong. Tah sawarga mah lain keur nu hayang. Geuning eta. Lamun teu bayar contohkeun sepuh. Kumaha ieu teh rada lieur. Da agama mah lain keur nu lieur, keur nu mikir. Itu motor di dealer jeung mobil lain keur nu hayang, tapi keur nu meuli.
bayangkeun umur keur nu hayang lamun keur nu hayang isu ke beak geus sok baras sekolah iya nya beak isu oge moal teu ngabrul mah bener ya ai surga teh ajangan jalma anu iman takwa ka anjeunna Allah eta ari sepuh ya ai takwa hartina apik tartib gerasok da ti dituna mah eueuh ajab eueuh da ajab dijieun ku urang nah sok pikir ieu lamun jelema darah tinggi loba teuing naon teh barang hakana loba teuing asin kusaha dititah loba teuing asin nah teu apik atuh gitu da ieu mah daharna keur nikmat atuh da lain dahar lain keur nikmat dahar lain keur ngeunah tapi keur sehat mata kolot baheula geuning sasauran ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh rada lieur aki pang hampura lain keur nu lieur ilmu nu mikir iya deg-degan tok dina kitab Al-Qur'an we kitu anu sok diaji ku urang ieu 6.660 ayat 836 ayat eusi tungtung ayat nu 836 untuk orang-orang yang berpikir Allah iya nah teu mikir atuh ulah diremus atuh ieu mah datang pare ti sawah ujug-ujug dileg-legnya melag prosesna heula atuh proses heula timala mikir jadi ulah dahar keur lapar teh tingali heula nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek si banyo ge tara atuh puguh nyeri beuteung dijieun ku saha ta panyakit iya aya ajab ti pangeranna dijieun ku maneh iya nya nah teu apik atuh iya lamun erek beragama kudu mikir nepi ka pelbahdinya kudu nepi ka tauhidna sabab dina agama teu tauhid teu jadi holang maka panggil mata holangna terus gitu leres aki pek pikir timbala tingali nu lapar janji kedewek nawaran ge tara si banyo ge poho da lapar ujug-ujug kedewek we teh nyaho dina kokot kuman wungkul nya atuh puguh nyeri beuteung kuman eta urut ngorong syariatna aya hakikatna aya samemeh nu didahar pikir heula naha eta pamajikan urang dibere duit ku urang teh geus di jakatan acan 2,5% aya hak fakir miskin lamun urang hasil sapoe 1 juta 20.000 nu fakir miskin sok bagikeun heula samemeh dibikeun ka pamajikan fakir miskin heula ta eta rezeki urang mah eta aya hak baturan ye cenah urang teu mikeun eta ka fakir miskin dihakan poho ngagedean poho tingali ajab ka hareup kaduruk teh kahuruan Allah tabrakan rupa-rupa disun-sun ye iya nu matak doana moal dijabah diremus nu matak di dieu pentingna salat teh tugas adegkeun salat adegkeun naon gunana salat ieu tah loba nu embung teh eta cenah gunana
loba nu haroream teh sebeleke teh tugas tadi naon adegan tuh tinggal batur mages ngadegen tower apa tower iya di tiap-tiap posisi ngadegen tower 180 derajat nyeun jaringan di mana geus diadegen tower hubungan ka mana wae teu ngaliwatan jam-jaman cukup ku halau bener iya sangeusna diadegeun iya nah nu matak salat dikeureuh tapi teu nyambung wae doa teu dijabah wae awas cing inget naon tah aya naon boa meureun eueuh pulsaan boa tara jakat sia atawa hek atawa teu dicas kahiji kadua boa teu dicas boas ya tara silaturahim Allah nya tuh ulah aja wayang we kieu ngelmu dicas teh bener ngecas teh ngecas diri iya nah cenah teu nyambung wae boa meureun HP-na digadekeun nanti karasa jiwa maneh digade-gadekeun kana urusan dunia tanpa mikiran akhirat sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunia nyatana akhirat eta teh walah leres aki sing emut bedanya munah timalan bet rasakeun enak geus karasa tapi aya geuning anu teu salat oge bala leunghar aki dijabah ya kana beungar geuning teh sepuh ya ceuk aing oge digadekeun kana urusan dunya manya aya salat ditukeurkeun jeung pangabutuh salat tahajud teh hayang mobil cenah nu kumaha ge dijabah asa pinter neangan dunya mah ieu kuring boga balong tuh nah contohna ieu ieu nu dipelakeun mujair jeung lauk emas nu dipelakeun teh mujair jeung lauk emas unggal isuk-isuk awuran pelet lauk emas milu nyatu da puguh eta nu diparaban mujair milu nyatu da puguh eta nu diparaban tapi aya eta keuyeub milu nyatu orai kadut non teh lancet milu malah orai kadut mah saja bati pelet teh eta nu dipelakeun ku urang dihakan teh sarua kabeh oge walatra ngan sing inget engke di mana dibedahkeun ka saep ceuk nu boga lauk teh tah ieu mah lauk emas bibitkeun deui tah ieu mah mujair bagikeun ka tatangga tah ieu mah orai kadut tah ieu mah keuyeub gitu deh si pek-prekan teh iya nya ki akhir tah akhirat teh waktu balitungan akhir nya timalah ta eta hampura dina amal ma'ruf nahi mungkar aki ujug-ujug ngecebrek his da nyamung aki nya ta meureun ku nyamungna teuing da beda rasa ya ulah boga rasa teu dipencerong ngapoe ge urang teh ka pencerong ieu teh kabeh alat deteksi anjeunna manusia sanajan jutaan miliaran di dunia moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid kahartos aki oh syukur naon ieu teh aki aya banteng-benteng eta teh hate kaula teh kitu pisan dah akur sareng salira ada ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu sing inget ka jelema loba nu mika ngewa teu anggang teu mika resep nya nya tau atuh jumput heula we di dieu cu ari kitu mah
nuhun kisahkan tenane beri masantren kaula eta ilmu dugi ka sae kitu ge Lipas. nya ai bade ngeureuyeuh mah dari ilmu mah moal berat mah mau mangga teh sareng kaduana kaula tidak teu acan aya birahi atuh ka istri teh aki kan teu acan aya birahi ka istri kumaha rasa cinta kawan ojal teh moal ge sayang ai teu kenal ya can aya birahi teh can aya anu jorojoy kana hate can cocok teteh jeung hate ya na kintir kita na aya anu bakal cocok kana hate kaula aya da jeung jodona ngaran-ngaran manusia mah jika atuh aki urang mana aya pijodohan hidup teh di mana tah ngaliwatan 3 gunung ka itu tuh Gunung Salak kali adeka Gunung Salak. bari sakalian pangneangankeun ka pati bebeut belah dinya tadi dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana Prabu Dahana Dewa teh kagungan putri geulis kawanti-wanti enah kabina-bina kakasihna Dewi Dahanawati tah ngan riributan we eta di nagara teh sabab nu ngalamar teh ngan parasea we da geulis awewena parebut awewe jadi negara eta teu aman teh kulantaran dipake perang ku raja-raja parebut awewe nya dina hiji mangsa eta raja teh gempungan musyawarah hasil musyawarah mupakat nya diayakeun saembara saha-saha anu bisa ngelehkeun jago saembara sajagona patih eta raja bisa ngelehkeun eta patihna nyaeta anu bakal bisa ngajodoh ka putrina malah saembarana ge dibebaskeun nepi ka ayeuna can angeus saembara teh masih keneh malah bebas di lalajoanan palih mana ti dieu ki ngaliwatan 3 gunung ngan ulah handap teuing ngapungna Tidagor pilih naon Tidagor si Ahoy ge pan Tidagor bade ka itu da tukang gelut di dinya mah bade gitu ya lamun kaula milu saembara wah teu kudu milu saembara ge jadi kawinkeun harapakeun malah atoheun awewena oge iya uji heula geura sok iya lamun nya pijodoheun urang wayahna we uji heula ku hidup uji kumaha uji hidupna ulah make pakaian eta pakaian anu rudin teh kudu jadi jelema sangsara heula balangsa jelema goreng patut pika geuleuheun heug milu saembara nah heueuh teh dibikeun gelis bukana digeulitin hatena nah bener manehna teh mulus jeung hatena ngayakeun pelaturan saembara teh tempo nah eta raja teh bener dina ngajalankeun hukumna sabab ulah cara di negara astina hukum dijual meulikeun kana duit bener buat Leo iya teu pas teh kudu disterilkeun di astina mah di mana
jadi kena diuji heula nah bener marulus nepi ka hate-hatena di malam saya carana teh kaula teh ulah make pakaian eta kudu kumaha tuh pakaian aki itu ditukar dina koper di kamar pakai baheula paragi ngangon ngangon domba tetep keur ngangon kebo baheula terbuka kene emir di mana ta eta pake jing sae upami ditamut heula hempek pake tapi tawarkeun besok ya aku saya tuh kia ulah dijual lamun dek init-initan masa kaliane bari nyumput buni dinu caang negerak bari teu katemong gitu pan keur diteangan hidup teh ya sanajan panggih jeung nu neangan moal ditewak da lain timbalan sae bari ditamut aki pek gini nah jadi kieu aki aki baheula teh kitu tah tiga sahalir tiga bancet nguntung teh mun muringkak bulu punuk siga hajinana leuwas abeh buni Allah moal saterusna gigi moal keur nguji eta biwir nepi ka uruwi dieu ge ampun bayana we ade bade nonton saya marah dek sekalian dek daftar miluan dek ai bogoh ka putrina ai teu bogoh mah entong dipaksakeun bade ngangkeun ti dieu we aku we bapak kaula ti malam jik bisirek lalajo saya marah mah ka itu ti malam ngan eta sora kudu digenti mun nya ngagelendrung gitu kumaha ngagentina sok dehemkeun ke geus robah dehem pasti robah sora ngatur anak jadi kieu aing aduh anjir nah jadi ngajeletit jadi kieu seorang urang apa wayana alah kumanya era entong make era tah kahiji pikeun nguji diri rasakeun da hidup teh baheula teh gaul teh ti mimiti lahir teh di karaton dipepene kudunya terus sing asaan jadi nu miskin jadi nu goreng patut teh kumaha tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi jelema hina engke di mana anjeun jadi pamimpin teh bakal bisa neuleuman kana kahayang raya dah we aki heeh jadi rakyat susah kayaknya rasakeun jadi nu leutik teh kumaha tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi nu leutik moal make jeung ngarah ngarinah ka rakyat engke